Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng siang pamiarsa patepang di sarang simkuring Gina Amalia dina acara Kilas Warta ping 13 Februari 2020 hiji. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa patepung lawung dina ieu pidangan. Pamiarsa, warta nu bade didugikeun nyaeta alatan beki lobana warga anu positif COVID-19 di Pangandaran khususnya di Desa Jaraga, Kecamatan Mangunjaya ngayakeun razia masker. Pikeun ngaminimalisir jeung nartibkeun masyarakat kana ngalarapkeun protokol kesehatan. Nalika ningali beuki nambih wae nu positif COVID-19 dinten Salasa ping 8 Februari, Satgas Desa nu disarengan Kader Posyandu oge ti kapolisian ngayakeun razia masker. Nu salaresna razia masker nu ayeuna teh razia nu katilu kalina. Sate acana parantos oge dilaksanakeun dina kaping 25 sareng 26 Januari di Payunun MI Jangraga sareng Payunun tempat pemakaman umum Dusun Kamandilan. Ieu razia masker teh dilaksanakeun di sisi jalan di sababaraha titik tempat. Nu kaenging ku razia piwarang nyarisi ka sisi jalan, dipasi wawasan sareng sanksi nu mangrupa hukuman push up. Teu kitu wungkul, nu kaenging razia teh dicatet namina. Pikeun panginget tos sabarakali manehna beunang ku razia. Ku ayeuna razia masker ieu sangkan masyarakat apal ngarti tur bisa ngalarapkeun protokol kesehatan. Ti Pangandaran ngalaporkeun. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa simkuring dugikeun dangat ieu. Tong hilap teras ngalarapkeun protokol kesehatan. Ngangge masker, siba nyong ngangge sabun, ngajaga jarak sareng ngajauhan karamean. Simkuring Gina Amalia permios undur diri. Wilujeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.